Sampurasun. Sampurasun, PRW. Rampes. Ogut. Kalbat. Ah, PRW, di dewe di luar lah. Soalnya Ogut mau alami oge di. Oh, mohon. Masuk itu salikut. Ya, PRW. Kuma Gut, kepergian naon dia? Kieu PRW. Eta kumaha si Kardi tetos aya ka PRW deui? Teu aya. Nah kumaha gitu Gut? Kieu PRW. Ditinggal-tinggal ku Ogut, si Kardi teh aya tugas. Bahkan ayeuna teh PRW seueur pisan preman anu majegan di kampung urang. Nu leres. Tapi memang poe ieu Pak RW teh da acan pernah sareng Jang Kardi teh. Justru eta PRW, Ogut datang ka dieu teh. Ogut mah curiga. Anu ayeuna majegan di kampung urang teh si Kardi tah. Berikut komprotanana PRW. Aduh gawat ieu mah Gut. Keun lah ku Pak RW urang uruskeun ieu perkara ieu masalah teh nya. Nya atuh kedah PRW. Pak RW kedah tanggung waler. Bongan eta preman ku Pak RW bet diijinan janten hancip. Tah kieu ye antukna ye. Nya nyunkeun bantosanana nya Gut nya. Info tentang Jang Kardi teh. Siap atuh Pak RW. Ogut mah istilahna teu dipiwarang ku Pak RW oge tangtos pasti ngajagi. Ku kituna panginten Ogut baris pamit lah Pak RW. Saya Gut nuhun pisan atunya ieu Gut nya. Sami-sami Pak RW. Abdi di kantor nya. Ya. Sampurasun. Sampes. Angger dewek kudu sorangan kieu teh. Si Asep kakak ngeunah teuing di mana. Telepon hararese. Tapi teu nanaon. Sugan we milik ayana dewek gede. Aduh, preman nu kamari euy. Cilaka ieu mah. Aduh. Banyak. Dewek di barak ngaliwat euy. Dah. Si Belut, si Leur, si Goceng. Sugan we ayeuna mah atuh. Bisa salah we tapi ngagocap mah. Tewak ku dewek. Bawa edan, dasar belut, lingas gitu. Kita cari tanaman tuh, salah lagi terjadi. Dasar belut leur, tapi tinggali dewek. Incar ya jelema. Tah, gening datang oge ya mangsa. Mangsa naon ya maksudna Kang? Teu kudu nanya naon. Kan si lain kudu apal. Ampun ngalewat ka dieu kudu aya jatprem. Naon si lain yang serikeun dewek? Dewek mah teu butuh seuri. Dewek mah butuhna jatprem. Lah. Siga zaman baheula wae make kudu aya japrem. Butuh sabaraha si lain? Ya jelema ngelonyeng pisan. Make jeung nanya butuh sabaraha. Emang si lain boga duitna? Hampura. Dewek moal mere duit tanpa aya jasa ti si lain ka dewek. Maksudna? Si lain pantes oge pangawakana. Dewek butuh jelema jiga si lain. Kela. Dewek teu ngarti maksudna si lain kumaha. Sok rek mere moal. Keun bae, rek goceng, rek cobaan oge. Tong boro ceban. Cepege ayeuna keneh ku dewek dibere. Wah, nu balik. Cik mana atuh? Eta mah gampang. Tapi
gawean yang si laing. Gawean kumaha maksudna? Si laing apal teu kanu ngaranna Lia. Kabeneran. Dewek keur neang informasi di mana imahna eta nu ngaranna Lia. Lia mana ieu teh? Justru eta matak nanyakeun oge dewek tak apal. Lamun si laing apal eta kanu ngaranna Lia. Ayeuna keneh ku dewek dibere duit. Oh, jadi si laing teh neangan Lia. Ayeuna keneh ku dewek di gawean. Tapi kudu sesuai. Iya kanu ku si laing maksud. Bisa leuwih ti sakieu. Lamun si laing bisa neangan alamat di mana eta nu ngaranna Lia. Gampang. Ayeuna keneh ku dewek di gawean. Nyanggeus. Nunggu naon deui? Ke si laing teangan dewek. Hendra. Siap, gampang. Kalaresan pendak di dia atau di mana Akang? Neng Lia, tong nyebat akang atuh cekap ku Ogut weh. Kalaresan tos di bumina Bapak RW. Oh, tos naon Kang? Hilap Ogut maksa teh. Eta neng tos mereskeun masalah perkara si Kardi anu preman janten hancip teh. Teras kumaha? Atos? Alhamdulillah neng atos. Kelak pahami neng Lia ieu bade ka mana? Puguhan ieu teh bade ka Ogut, tapi alhamdulillah pendak di dieu geuning. Oh, aya naon kitu neng? Meuni asal luas. Nuhun ya Kang. Kamari tos mantosan Lia upami teu aya Akang. Duka kumaha da. Oh, sami-sami. Kalaresan eta mah neng, Ogut bade ngalangkung. Teu sangki geuningnya. Ogut teh tiasa silat oge. Salaras nama teh tiasa neng. Cuman Ogut mah maksakeun. Soalnya kan di kampung ieu teh seueur pisan preman anu majegan termasuk kan ngamari. Majeg neng Lia. Janten Ogut mah maksakeun. Tapi Ogut teh kuna naon kan? Alhamdulillah henteu atuh pami kuna naon mah meureun moal aya di dieu. Ya tuh enak neng Lia bade ka mana? Bade. Ayo, disarangan ku Kang Ogut ya. Balik atuh. Dengan mana bu? Buru atuh milila. Nuhun. Dasar preman kampung. Bere duit 100, terus juga dibere duit 1 juta. Teropong lah Lumayan ya. Aja jangan. Halo bos. Halo? Kumaha lancar? Lancar aman bos. Mun beres eta nagihan di pasar, si laing langsung ka dieu. Tadi ke mana?
ke tempat biasa. Oh iya siap. Oke. 86. Siap. Kabarana si Kehet teh. Si Asep jeung si Adul can aya ka dieu. Bos. Ditungguan teh. Di mana si Laing? Kan biasa, Bos, di pos hiji. Nah, sorangan si Laing. Bebenangan teu? Ya bebenangan atuh bos. Malahan leuwih ti bebenangan. Tadi dewek panggih jeung jalema. Amun teu salah ngaranna teh Hendra. Malahan nitah ka dewek pangneangankeun anu ngaranna Lia. Lia. Dewek asa karek ngadeng anu ngaranna Lia. Emang nitah ngagawean naon? Jadi kieu bos. Jalema eta teh nitah pangneangankeun alamatna Neng Lia. Tah, ieu buruhna. Lumayan oge nya. Ayo, teangan. Buat behnol kieu raja dimetangan lagi ah. Hehehe, anu ka 750 akang nyebut bahenol ka 0. Naon nih maksudna? Dari rek mah minta duit. Kan akang teh tos nyebut bahenol ka 0. Ya kanggo akang. Nuhun nya. Bu. Aya ku aneh. Padahal teh minta duit. Tapi kan bae lah. Aduh bos, kudu neangan ka mana deui ieu? Urang teangan we heula sakapanghina. Soalna lumayan lamun beunang eta jelema bakal namahan di duit. Bener pisan bos. Ke. Mun teu salah, awewe eta teh nu pernah dipajak ku dewek. Di mana bos? Di gang deket imah Mang Cucu. Mang Cucu. Alah, geus hayu urang teangan we. Kamana dewek kudu neangan ngaranna Lia ya. Pokona kudu beunang ya nu ngaranna Lia ku dewek. Lamun teu beunang mah ulah disebut Hendra ya. Alam. Lia kan? Tadi Hendra milarian Lia. Milarian? Nah aya naon kitu Kang? Nyoyong kenal we atuh. Terus ieu saha? Iya mah Kang Ogut. Hayu Kang angkat. Ke heula atuh. Can ge beres. Can beres naon Kang? Pan akang teh tadi milarian. Hoyong terang di mana bumina Neng Lia? Punten Kang satacana. Memang akang aya perugi naon ka Neng Lia? Si Laing tong loba tanya. Jeung si Laing tak apal ka dewek. Memang dewek tak apa kasih lain. Ku dewek ditegaskeun deui. Si Laing aya urusan naon? Ayo Neng. Lia. Oh good.
Duka saha. Geuning eta kuningeun kan yang lieu. Kaleresan kamari pendak. Anjana hoyong kenalan. Oh, mana we teh? Nanti coba teh kabogohna gitu. Sanais akang. Kaleresan abi mah teu acan gaduh kabogoh. Oh, mana we teh kabogoh. Gitu kurang majeng deui. Tah, iya jelema anu sok jago teh. Oh iya Dul, jelema nu ngalekeun si Asep teh. Punten Kang. Aya urusan naon deui teh? Dewek aya urusan jeung si Laing. Akang hayu angkat euy. Kalan yang liat. Tong sieun salami aya dina jalan kebenaran mah. Oh iya nu ngaranna Neng Lia teh. Muhun Kang, nah kumaha kitu? Dul, cokot. Wes. Dewek paling teresep ka lalaki nu kasar ka awewe. Alah, loba ngomong pisan. Si Laing teu apal ka Dewek. Dul, Siap, Bos. lawan. Aduh, Bos. Aduh, kerja di beuteung, Bos. Alah, awak ke badang si Laing mah. Nyikang itu, Dewek nu kahareup. Lawan, Bos, lawan. Hat! Wah! Ngan sakit tuh selain kekuatan teh. Si Bos memang luar biasa. Aduh, Bos. Udah, Bos. Udah, Bos. Akang teu kuna naon? Keneng kenalan. Duh punten nya, tiap bareng sareng Lia ngarepotkeun wae. Teu sawios Neng. Teu naon da.